Jangan tuh gak duit mah ya. Ngirim surat ke Baim Wong. Aduh. Nulis. Kahatur ka Baim Wong didinya. Salam tisim kuring Mang Odam. Upami teu acan kenal lewat surat ieu kenalan helapan Kang Baimnya. Punten abdi teh ngawage go anu tos kauninga kusadayana yen Kang Baim teh someyah pabari mere duit abdi periogi pisan artos 100.000 kanggo mayar sametan ke warung 50, mayar listrik 30, mayar tilas ongkos ojek 20, janten 100. Mugia kauninga ku Kang Baim Wong supados abdi dipasihan sakitu. Nuhun hatur nuhun. Wassalam. TTD Mang Odang di dieu. Kirimkeun aing ngirimkeun karena naonnya karena botol dikawalungankeun sih paling oge nepi lah hidup kayak gini dikirimkeun. Ieu menang botolna asupkeun ka dieu. Pasti ke dia sian duit ieu. Iklah. Oh, pasti gede ya.